soal nagihan ya. Ayeuna giliran ayeuna teh ya. Wih, juragan. Jang, mana rek ka mana, Jang? Biasalah. Inspirasi. Waduh, gaya Jang mana, Jang? Katanya kalau buku gitu penyatatan kredit lah ya. Gimana tuh orang kredit? Gagah amat mana, Jang? Nah, terus kita kenal punya kelan buku kesukaan kredit panci ya. Ngerakun. Aing teh keur ngecek nucan mayar sewa ieu teh. Hari sugan keur nagihan kredit, orang-orang rek miluan kredit. Sabulan teh asa ku tereh kamari mah sabulan teh ayeuna geus tutup deui habis bulan waktuna mayar imah duit can mahi deui. Yang bisa punya, orang kana bolanya. Kahanap ka mana, Jang? Mereka Ciliwung, rek milu. Ayo burak milu mah. Arek naon ka Ciliwung? Sok lo pada tanya burak milu mah. Tadi gila amat sih. Modo da pasti sia mah. Jorok modal sih sia mah. Tapa doain ngomong teh. Biasa ge jorok modal maneh mah nya. Marah-marah waya tuh ganteng, kayak gantengnya hilang kira. Sok fitnah maneh mah. Yang ngira sia mah efek ku aing yo. Mau balik ngobrol sama Asep mah. Nyai kudu dicaritakeun hiji-hiji na mah lalakon teh loba dibawa bayarin ka bank keriling, dibawa sakola nunggak. Bobo po sanggup geus nararangkub. Para rusing aing menjadi nate. Ya Allah, ya Rabbi Gusti kudu neangan ka mana ieu teh duit teh kudu nyaminjem ka saha ieu teh aing mah jaban teu boga. Para rusing larieu tarik kieu mah aing apa kudu jadi TKW aing teh. Ai ibu kunaon ngalamun wae. Ai ibu kunaon. Henteu kunaon. Siga nu keur loba pikiran ibu teh. Nya ari kudu dicaritakeun ibu teh keur pusing. Bu, ai orang bisa bantu naon atuh ka ibu. Teu kudu dibantu nanaon, ibu mah nepi budak sararehat ieu pirang-pirang alhamdulillah. Makanannya jadi budak teh sing pinter, sing bager, sing nurut ka kolot. Mending kene mangkat heula ya. Ibu. Makana sing pinter, sing rajin ibadah, sing pinter sakolana, pikeun masa depan. Bu. Kudu pinter-pinter ngatur waktu, waktuna sholat, waktuna sakola, waktuna ulin. Kudu bisa maneh teh. Ya Bu, bolang rek nurut ka ibu. Syukur atuh aya arek nurut mah ka ibu nya, da eta nu diperintah ku ibu. Enjung atuh aya arek ulin mah. Yung hati-hati nya. Bolang berangkat heula nya Bu. Yung hati-hati nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Lang, ibu aya teu? Budak teh ditanya teh cicing wae nya. Assalamualaikum, Bu Nyai. Atau kieu panto. Buah-buah Mang Asep ya. Nanggi sewa imah. Aduh. Assalamualaikum. Salah. Sep. Ya. Kajero, yuk mangga cari. Kieu Bu, ka dieu teh bade nagih. Ibu teh 2 bulan can naur, kumaha itu Bu? Atuh kumaha atuh da ibu geus diusahakeun ti kamari oge geus aya duit teh yang dipake deui kapake deui. Pan aya wae pan bapanan teu usaha mah kumaha atuh loba teh pengeluaran. Ayeuna mah wayahna we atuh minta waktu saminggu we. Emang Bu, tapi kan abi teh aya atasan Bu ieu teh, abi teh tidak atasan. Kumaha atuh Bu? Wayahna usahakeun Bu. Abi ge pan bisa dicarekan ku atasan ieu teh nagih teh. Atuh Mang Asep atuh ibu mah punten. Mang Asep nya punten engke ku ibu diusahakeun. Neangan sugan unjam injem ka tetangga sugan kadulur mah ieu minta waktu saminggu we pan karunya meureun budak teh nya anya. Aya kamari duit pan ka dapur heula meureun. Panempo bapana teu usaha kitu we ringun. Kaluar asup ka itu ka dieu kos elusan.
Ayo nama minta bijaksanana deh sugan kayak diusahakan ku ibu nya Gitu mabuk kayak abi ka dedinya punya awas ya lamun gaya ya. Soalnya abi dicarekan nih teh kudu ditu ibu gue percaya atau tapi naik mah minta kebijaksanaan saminggu we namun selewat saminggu mah ibu Allahu alam dah harus diusir ugai dah harus diangkat parabot ibu kopuai dah ini mah tapi minta saminggu ibu diusahakan dah ibu harus utangin dia muka saha we sugan lah. Nah itu gitu mah ibunya, ku abinya bere rongaran ya seminggu ya punya. Awas meleset deh ya. Hah? Si Isa rek pindah. Minta waktu nya Ah, saminggu siap, deui. Awas ya, soalnya abi ge sok dicarekan pan gitu teh teh. Udah percaya ibu deh, minta kebijaksanaan, ya masing karunya tuh deh, lain karunya ka ibu ka apa, ka Buaruda, karunya mah. Emang si abi mah teu nyaho tahu ibu rek mayar hira yang penting waktu tepat teh ya soalnya 2 bulan Bu kumaha ieu teh Bu. Masa ya Allah, ya Robi kumaha tuh ibu teh sekali tuh kan ieu cek kasar nama hulu di dieu suku di dieu hulu geus ibu teh ikhtiar ka mana-mana mah udah kumaha atuh ibu ikhtiar meunang koreh cok jang ka dapur mikir daripada eueuh jang beuteng dah sugan meureun aya bijaksananya mah asli ibu mah tuh kalau Siap punya ku abi dieu nya minggu ya. nya minta kebijaksanaan we saminggu we heuh. Siap Bu, gitu mah. Aing mah ya wae. Bu, gitu mah nya minggu hareup pulang teh ya nya. Diusahakeun nya ku ibu ampuranya. Di Ampura tage Bu. Ayo lagi teh gagal euy janji we. Kumaha ya urusanana ieu jeung bos urang aduh ayo pusing ini teh. Para pusing nun abi kumaha datang aing usaha kieu wae. Bingung, teu bisa ngabantuan naon ka kolot keur kasusahan aya ngabantu mah tapi kumaha can bisa gawe. Kenaon mantelang, Teu kuna naon yan. dengan dosa di mana lang? Kitu we yan. Masalah ning lang, Asaan teh mun saredih yan. sedih kunaon lang. Di imah keur aya masalah keluarga, ditambah di si Isa rek pindah. Pindah ke mana? Tong sedih lang. Ya kumaha atuh dihenteu-henteu ge tetep sedih. Jadi orang ngerti lang, perasaan maneh. Urang hayang gawean. Arek gawe naon teh lang. Nya eta kitu, urang ge bingung yan. Emang maneh kunaon hayang gawe lang. Ya supaya menang duit atuh yan. Ada sih salah darinya. Bentar korek, karena mana darinya? Naon sih nganggung wae, batur kesedih oge. Sikat WC, sedih kunaon man. Mer beulah, hayang wae urusan batur. Waduh, aing disebutnya berbola. Temen kepanasan. Mendingan kita tiungan tak babaturan maneh. Gelis meureunnan, galeng kemana didinya. Daripada kituan wae sih, udah jelas. Mangkat deh ka ditu. Emang enak mangkat. Awas lah, sok buruk muta, awas lah. Mari woh wae ka ditu teh. Awas,
Amplas dah untuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ayeuna orang aya perlombaan rampo ya gitu ya. Ayo. Agustusan. Adiana naon? Oh, dia mah rame. Awe ge loba di. Adiana awewe. Oh, Boleh mun ada awewe mah. oh, siap. Ayo lah. Hayu. Ayo. Saling heula tuh. Mana kieu? Kurangnya balik heula. Heeh, salin heula ya. Ayo saling heula. Ayo. Cek kabar